Jadi gitu aya di saya mah pas begitu geus aya prokes eta gitu langsung dilampirkeun ke saya, dibadamikeun gitu. Malahan ku saya ditanya kades jeung sekdes teh, ieu rek kamanakeun nya? Apakah rek dikelola langsung ku BUMDes? Atawa erek diberdayakeun ka masyarakat. Ai kades mah kebijakan eta kan aya di kades. Saya mah mending langsung ke masyarakat. Tah lamun rek ka masyarakat huluna kudu RW. Bener. Saya teh huluna kudu RW. Karena naon? Lamun huluna lain RW, engkena moal anu bertanggung jawab. Iya. Tapi lamun huluna RW pasti engke handapna bertanggung jawab. Tah pada akhirna dibukalah rapat eta. Panggillah semua RW. Biarpun tidak semua RW lain dapat menerima naon? Istilahna mah mereka sanggup gitu. Karena naon tidak ada lahan intina mah. Jeung kelompokna tidak ada kelompokna di ongko, jeung lahan tidak ada, tidak memadai gitu. Pada akhirnya RW yang tidak dapat mengambil eta bisa dititipkeun solusina di saya mah nyaeta di ranah BUMDes. BUMDes nu ngelola tapi hasilna akan terarahkan deh kembali ke RW-na. Tah eta kan lebih tertata ya, gitu. Bisa eta efektif juga gitu. Kalau mun di desa urang mah bahnya. Assalamualaikum. Moal balik. Allah, sia. Moal balik we. Aya kieu. Ka mana wae? Aya orang kiri asih. Damang. Alhamdulillah. Moya kieu. Aduh, ampura Bang, ambak Bang. Abdi teh terus di piorang heula, abdi teh. Di piorang heula eta abdi. Ngali uing teh geus make sarung. Tak kompak kayak urang seteran balap eta seteran juga aki-aki kecemun. Apaan uing teh tadi nama rek ngarona deui. Aya kene rona. Aya di dieu mah tanyakeun. Usum bade. Usum aya jam 10 ngumpul. Datang ka pos kamling. Sare kabeh. Urang mah balik deui. Karena bagi-bagi tugas jadi maling cenah muter urang sarare. Jadi saya mah mere kesempatan gitu. Ya, kesempatan sare. Saya oke ngilu sare balik. Bagi maling sina berkarya. Sina berkarya bener. Sina berkarya. Sarua maling oge maksudna teh boga anak pamajikan. Nya, maling. Lain kela geus ti mana aya di dinya. Abdi teh di Piwarang kupun Bojo. Pak cenah pangmiladankeun buah-buahan, eta buah-buahan di mana mah yakin dagang. Nya abdi teh boga inisiatif. Itu ke pasar Carigit. Jauh. Jauh. Di payun kan eta tanggan uga tangkal buah. Bener sih. Pasar Caringin loba. Jauh kalau pakai duit. Aplikasi pesen gitu tinggal mencet hayang naon lagi aya. Heuh da tonggannya itu boga duit. Bebeja atuh sabah. Bebeja bere mah. Bebeja ka uing teu boga sarung tinggal kieu ke malam Jumat jaga lili. Iya we nitah panggadekeun. Bejarak dijual coba. Bejarak dijual. Heeh. Carita nama rek dijual ieu teh. Nepi ka kitu teh BPD. Da ari BPD, ari pejabat anu gawena bener mah segala dijualan. Bener. Mungan ditukeran ku beas. Dasar wae. Rumah terhina ku beas teuing. Sarua wae mun ku duit oge da duitna tungtungna dibeli ku beas. Tapi heueuh oge kitu nama. Ieu filsafat lo cero eta ini cero. Sangka Bener. Tapi mungan sabana tuh. Padahal beas loba saya itu di ditu. Mending ku beas baca saya mah. Mung urang ge loba di mah. Beas nama geus. Beas organik di bah. Hade euy daek eta organik. Jadi organik mah di plakna tehalnya. Lain. Kan utang sukro. Goblok kan sukro dibahas. Lain kan batur mah ternak teh ternak ayam, ternak meri, siapa mah ternak sukro alus. Saya mah ternak sukro. Kembang biakeun sukro teh kadang-kadang sukro dikawinkeun jeung termos. Di kandangan saya sukro teh. Kandangan sukro teh. Ternakeun saya teh. Malahan mah ku saya di ieu kan disiga anggorakeun teh geuning kawin silang teh. Nah, sukro teh. Jeung ucing saya dikawinkeun. Sukro anggora mah. Jadi sukro anggora. Loba buluan. Aya buluan. Jadi nanti anak monyet. Bah, apa kita kentara ngalol naon cing? Kunaon? Karek menang traktor tonggane. Hade. Traktor asli menang traktor. Bejana cenah itu bagi-bagi traktor gitu. Beja eta teh batur nu meunang mah.
Ada Mang Adul boga Paling boga kelompok tani. Tapi Cuman dari ngadenge batur menang, urang menang naon ditanya ke batur teh. Menang beja. Harema teh dirapat kan Bukan teh. saacana. Emang teu lu rapat? Dia onangin teh. Nah, Contoh siga nugeuleuh. lain sih gak gua. Tapi Mang Tadi Adul onang teh gitu. Giri Asih. Hah? KTP Giri Asih. Masih ayeuna. Masih Giri Asih. Can pindah. Can Erek pindah. mun teu meunang mah erek pindah. Lain Masih di RW 14. RW 14. masih kene teh. Cilaka. Alah cilaka ini teu dianggap. Lain teu diaku berarti euy. Teu diaku. Cek abdi mending pindah ka negara Berarti ASEAN. eta mana? Poho. Pohon. Itu caritana kumaha sih kok bisa gitu Mang Adul? Nya poho ngaran poho mah da Lain awak ieu nah bet bisa teu kabejaan. Kumaha eta caritana? saking lobana meureunnya kelompok tani di Giri Asih. Tapi Aya lahanna 2000. mah da saeutik. Aya 2000. Hah? 2000 poktan aya eueuh. 4000 poktan. Paling oge 11.000 mah ya. Oh, ini loba-loba. Atau masyarakat itu sakitu. Ya Loba aja. lamun eceuk beja mah gitu aya sababaraha hiji lah nya. poktan cuman mun kembali deui anu menang traktor eta ya urang kan keur ieu keur ngembangkeun di hayang ngembangkeun di dunia pertanian. Geus sabaraha tahunnya 2 tahun lah ya. Nya, Nyieun pupuk. Nyieun naon lah pokona mah hayang coba kanu pertanian kumaha anu disebutkeun pernah Abah ngomong nya. petani milenial. Tah eta pitana ngeunaheun. Nah, Urang teh milenial gitu. Heeh. Cenah gitu. Da teu nyaho siga kumaha milenial teh pokona mah. ini Milenial. milenial. Mang Adul gitu. Aduh pokoknya mah. Balap teu bisa macul, teu bisa nyobaan macul gitu. Teu bisa macul nyobaan macul gitu. Tapi teh ripuh lah. Karasa gitu. Cocok saya ngomongkeun. Ari petani milenial teh kumaha budak anu sok nyonyo gadget titah tandur atau kumaha kan teu jelas Nya, ieu nya. konsepna cek saya ge. Ali pemikiran saya mah kadang anu disebutkeun petani milenial teh urang bertani tapi teu kudu macul sih. Ya, maksudnya modern. Modern Jadi, maksudna. Ayang macul oge meuleunan make alatna meuleunan siga traktor aya, yang macul nya siga gitu. gitu. Oh, tapi da teu gabeuli cenah kelompok tani teh. Bisa eta ge teu kudu make alat. Make naon? Karenita loba nu daek. Engko cap ge daekeun. Eta petani milenial di tukang tutah-tutah. Ini pintar kaberangan ka dieu teh. Kaputingan ka dieu teh jadi pinter aja. Urang teh pinter tapi sangsara aing jujur we. Tapi bener eta. Bener Harus, kapikir Eta teh konsep babaturan batur si Abah sarua. pemikiran nu hade bener eta. Kan Jadi Pemikiran. lain urang nu maculna, batur nu maculna gitu. Bener. Jadi petani Urang mah muruhan ya unggulnya. Nya kan eta petani milenial. Tah lain Kali kala. kapikir urang ini. Saya mah hayang nyaho yeun nepikeun ka ayeuna. Harga traktor sabaraha cing? Eta Can pernah meuli mah teu nyaho, cuman kisaran. kira-kira kisaranana. Kisaranana paling di angka moal leuwih ti 30-40 juta meureunnya. Tah eta traktor. Eta kan sakitu. Hmm. Ieu. Eta kudu dibahas, kudu paham. Dijamin eta di Giri Asih moal bakal kabagian kabeh. Paling sabaraha kelompok nu kabagian. Karena naon? Dinulisna itu harus dibagi rata per RW. Hmm. Erek teu lewat RW ke atau nu penting mah per RW kabagian kabeh gitu. Hmm. Ratana gitu nya. Tapi urang RW urang Nah. teu kabagean, Bang. Nya justru eta berarti bagian anak RW didinya diasukeun ka nu lain. Ayeuna taruh harga traktor sabaraha kurang leuwih 30 paling murahna 30 juta we. Hmm. Eta teh matic. Matic eta lamun matic mah biasana eueuh huntuan. Ari nu kita PPKB-an teh, Bah. Aya eta. Make SIM petani. Pakai SIM pokoknya. Lain Petani kudu Lain eta PPKB-na tes. bisa disakolahkeun. Oh, bisa anjir tah mah Lain bener. kabayang lamun rektor aya PPKB aya SIM. Pas ke aki-akian rektor kita polisi tengah jalan prit. SIM. STNK. Naon Wah, Pak? can dibayar cenah. Naon aing cenah tilang. Teu make helm sia. Nah, bet make topi cenah anjir. Salah. Cek polisi teh salah. Aduh anjir. Untungna, Iya, anjir. untungna traktor teu make STNK jeung BPKB Bener. nya. Tapi kudu make bensin. Tapi heueuh nya. Bener. Ayeuna meuli bensin. Meuli bensin heeh. Teu meunang make. Cuma make jarigen. Terus meulina kumaha? Kudu dibawa jeung traktorna sih ka pom bensin. Traktorna ka ditu nya we kalau dipikiran ku urang. Ditaekeun kanu angkot moal bisa. Teu meunang. Teu meunang. Tapi lamun di traktorna ditaekeun kana kol buntung terus traktorna dieusian ku pom bensin. Curiga Teu meunang teh. Kan eta mah bisi angga sangkana nimbun BBM. Teu bisa anggar. Anjing Teu bisa. menikah segala salah di Indonesia nya. Jadi kan lieur kan di Indonesia mah kitu. Eta lah balik deui ka nu baharga ieu nya. Karena kieu
di nu pembagian rata nah per RW teh menangna paling oge 15 juta paling gede. Kabayang lamun menang Gede atuh bah traktor. ke urang mah bah. Nya. Urang boga kelompok Lamun tani rata, dibere sakitu mah bener. gede. Wah bisa Justru, sagala kabeuli. lamun anu aya menang traktor cek didinya di ditunya menang traktor Iya. sakelompok hiji. Eta gede berarti manehna anggaranna menangna batina gede ongko. Lamun dijual deui kumaha eta? Traktor bisa. Bisa Bisa wae wae. nek meulina mah. Ngan ari cek Beli saya ku mah. urang gitu maksudnya. Cek saya mah eta traktor 30 juta pasti eta traktor merekna NMAX. Coba beli Bisa traktor anu second lah anu Mio. Ya padahal Jadi kan bisa 7 juta gitu, ewang. nah. Cek saya mah 30 juta daripada beli traktor kan beli munding. Bener. Mending sebenarnya Karena ieu. naon ya. Oh bener, ari munding mah kan teu kudu ngisi bensin, teu kudu make jarigen. Pan ID bahasa harita saya ngobrol mah di RW saya mah kan karena teu main ka mana-mana. Beli kana? Belikeun ternak hayam huluna domba. Ah, geus. Ada mal hirup meureun. Tuh ternak ayam. Huluna domba. Sok kieu ayeuna lamun meuli domba we kan mal lisab 19 juta ternak domba acan pukanang can cukup moal paling Iya, sabeli eta- dombaeun. Eta kan termasuk peternakan banyak 20% anggaran untuk ketahanan pangan cenah aya nu kanu masyarakatnya kanu pertanian kan dibere dombana leutik Heuh apanan Siga kelinci, siga siga kelinci. Dan dombana leutik sagede kelinci. keur mahal mun domba Eta teh anakna teh emang teuing cebol. kitu Ya eta mah cebol sigana mah. Sigana eta teh turunan Cak-cak. cak sigana teh mana bisa jadi. Ya domba leutik-leutik teh dipencit sak kumaha kateleun. Eta makana bingung. jadi maksudna program pemerintah ketahanan pangan teh nu kumaha sih bah Jadi program pemerintah ketahanan pangan itu program ti pemerintah teh sebenarnya program memaksakan. kepaksa gitu Memaksakan we eta mah. Jadi Jadi naon meakeun jadi kaduh Bahasa ngadu urang teh. nyeun pupuk teh tadina kieu bah kumaha ta. pamarentah boga program ketahanan pangan ya rek pepalakan naon wae dengan bibit-bibit otomatis kan masyarakat bakal Bener, boga nu dibere ya nya Nya, bener ku eta. pemerintah rek bere jagong bere pare bere naon Heeh. disambut lah orang teh boga kelompok tani milenial ya boga pemikiran orang ingin pupukna we Eta kala sakedap disambutna make lengser teu. teu Oh, teu. Ada lin kawin dah. lain ke raya perlu si kilengser Oh. Oh Lengser bener lengser gitu. ayeuna keur loba ieu loba job ayeuna. Masuk lajengkeun. nah program pemerintah ini disambut kan saya tuh pemikiran saya oh kieu meurinan ya petani milenial teh Nah, nyeun pupuk we cek urang teh nya. kayak dikala petani ieu dibere ku pamarentah tah ieu tanaman anu kudu dipelak naon nya meuli ka urang meureun pupukna da urang produksi pupuk bener, nyeun bener. pupuk ieu gitu Bener, ento ge bener. dibikeun lah pupuk Ya. besok asal penting mah Asal nu penting mah rokok ka urang nya ya. gitu bener, rokok ya jeung naon nya Duitna saware. Tapi bener. Itu anggar meuli. kan kudu disambut bener Bener. program pemerintah Nya. da Ieu jiwana hade eta. Kala rek nanya tanggapan kades kumaha? Eta tanggapan kades Giri Asih Mang Adul kan. teu nyahoeun meureun Har, teu bebeja ka kades. bebeja Tara datang. can pernah Ya, Teu apalut. teu apal. program pemerintah disambut ke kelompok tani milenial iya kan dulu ke rame-ramena corona ya jelema loba caricing di imah loba pepelakan kabeh Oh bener si corona tah. jadi maksudnya orang memanfaatkan limbah digieun pupuk organik Organik. mete ngurangan sampah oge da runtah pabalatak nepi ka kiwari tah runtah jadi masalah wae tah Can diakut teh. hah Can diakut. wah Nyata capek diakut. ngomong lagi Boro-boro ting dua naon eta bauna we geus ka ditu ka dieu wae tah runtah Mun diakan deui meureun ka masyarakat mah lila-lila teuy. jadi akhirna mah meuleunan ieu karena program petani milenial ieu teh jalan da urang teh jalan Nah. pupukna ge ngajogrug ge gitu Nah, curangnya berarti ieu Mang Adul salah sahijina imbas tina kebijakan nu tidak populernya Mang Adul. Jadi tapi petani bener, milenial iya. kebijakan tidak populer, Iya, tidak jelas. Bener, anu kamari ku abah dibahas teh ya masalah petani milenial kan. Tah ieu imbasna. Jadi imbasna teh ongko manehna nyanangkeun program ya. Sama Nyanangkeun manehna teh program. saha? Si taeunan bal tong caritakeun anu balat ya. Nu jiga abah. pamarentah bah Tetep pamarentah tetep. Hah? Apa na bagian ti lain bah halus cenah programna ku pemerintah milenial Program nama HD. tapi lobana aki-aki ini ai milenial teh maksudna kumaha Heuh tah eta apana anu dijieun bingung teh eta. Ongkoh nyanangkeun program milenial ieu nya.
tapi ya cara jeung sistemna teu dijelaskeun kudu kumaha. Jeung cek paribasana mah syarat-syaratna nu kudu jadi milenial nu kumaha teh kan manehna teu ngabahas hal eta. Nu penting mah cenah urang cenah rek kayakeun program Nu penting budak ngora. nu penting mah budak ngora cenah bisa Ya, bercocok tanam secara milenial lah. Eta mah di Indonesia lain eta mah di negara sabeula di Kongo di eta Kongo mah. teh mah. Oh, di Bandung mah di Indonesia mah sarua anjing. Lieur, leuwih lieur anjir. Lamun di negara batur disebutna milenial meureunnya segala sesuatu Yang berteknologi alat tinggi. teknologina udah cara ranggih bah. Cara ranggih bener. Di urang mah traktor parebutkeun. Atau mah selain traktor deui selain muning deui di batur. Di Batur mah ya. Nita. Tinggal kieu unggul. Macul sia, pencet. Macul. Nu macula sa. Hah? Nu macula sa. Serobot ini mah. Ku robot di Batur mah. Yang nyebor gitu di kieu-kieu itu di banyuran kieu tinggal mencet Tinggal itu mencet, cebol. nyebor. Nah, tuh di dia sarua. Hujan itu di Maksud urang teh eta. Ngan teu bisa dititah eta mah. Teu bisa dititah. Eta mah kudu loba ngadoa. Kudu loba ngadoa hiji. Loba ngadoa eta mah. Bener. Nah eta geus bener di urangnya geus jalan kitu teh mah. Adunya geus teu kudu dipencet. Bisa eta ge. Asal boga banjir duit. dengan banjir mah. Nungguan nu ieu nu daek. Ngan jarang nu Nungguan daek. solokan modal. Oh eta di dinya teh di Lain. di eta di pom bensin anu di dinya masih kena sok banjir teh apa? Oh, Teu karang lewat. geus henteu. Mardika. Mardika dinya aya mah tos henteu. Terus henteu pati. Harita saya ngarelep di dinya jeung eta sa ada poho deui di Jepara jeung Si di Aceng. kecamatan jeung si Aceng nya saya ngarelep teh jeung bodak kecamatan. Si Jojon itu. Si Jojon aya si Jojon mah kadon kikiaan we hungkul. Anggar we teuleum nama uing kadinya kanu cai pas di eta ditarik teh nu solokan. Naon cing mang? Naon? Gabau cau. Kasur ya busa dibebaskeun ka sina mempet meureunna. Aduh. Eta bener mun banjir Moal banjir aya di dinya aja sakieu saya lagi cerita. Anjis. Ngadapang ini ngagoler gitu. Sakieu mah. Eta eueuh nu tanggung jawab keneh. Eueuh nu tanggung jawab. Teh ngaina banjir di Aya mah henteu. geus alus sih kana mah. Karena naon nah kayak aya laporan kan. Hmm. Laporan langsung disonikeun ka ditu. Laporan akhirna kan eta intina mah eta harita naha bet banjir wae. Jalur cai anu kuduna ngalir ka ditu ka Citarum. Disekat ku ram lah ram besi di pabrik ku pabrik. Sina ka jalan gitu. Oh, Atau jadi sina ka imah batur. jadi si pabrik teh mung kalewatan cai gitu, mung kalewatan cai gede. Intina mah seperti gitu. Akhirnya kan aya sampah-sampah nyaralap di dinya mempet mudah lah di dinya gitu. Encan keluarga. Ya warga nu tidak bertanggung jawab lah. Miceun runtah di Ah, mama di ngahaja mana pajak wae gitu. cing proyek hujan gede cen. Proyek disebutna teh. Miceunan runtah gitu. Heuh ngahaja alungkun gebog cau. Eueuh eta pembuangan sampah gitu. Kan jadi nanya ka si Abah nu orang giri asis. Heuh jadi urang nu ditanya. Ini si Abah Kudu nu nage ditanya. uing nu nanya. Urang nu Tapi nanya. eta mah da di jalan, Bah. Eta mah nasional di dinya Bener, mah, Bah. eta. Lain orang Tapi giri dah, asiung, orang batu jajar kabeh. Benar Nah, emangnya. Ya pokoknya mah episode Tapi- ieu mah si Abah katempuhan. Ketempuhan aja. Ya kritis Tapi- ya sarjana hukum. tapi kieu, benar, kieu, kieu. Tapi Sarjana benar hukum eta. lah warai. Jadi betul. ayeuna mah sih aman, alhamdulillah aman. Ayeuna di tengah jalur eta nu harita dipempet, ayeuna mah di pasian gorong-gorong lebih badag. Gede, Lebih badag. tapi lila eta anggeusna, Bah. Geus beres ayeuna mah. Oh, kamari mah can anggeus kan ini kali itu. Geus beres emang geus diaspal, geus dipelur. Tah ayeuna anu keur dijieun teh nyata gorong-gorong anu tinu beusi, gorong-gorong cadangan. Jadi lamun eta modal asup si cai kadinya nu leuwihna teh moal modal di kaluhur. Ari eta tah nu dihareupeun naon pesantren eta naon? Rek nanya eta ka Mang Adul teh. Ari eta geus dibenerkeun cenah tapi didengdek gitu. Ah, eta mah mun make motor teh kieu sia, Bah. Pasantren Si mana coba. teh? Eta Hareupeun Albidayah. Albidayah. Oh heueuh bener. eta kan solokan ya nya. Miring eta mah bener. Urug meureunna nya. Iya. Eta Jadi ngagejlik gitu tah. Dihitung sabaraha bulan nu ngomong-ngomongkeun. Eta saha nu kudu nu tanggung jawab diomongkeun si Aceng kudu ka si Aceng apa kumaha ngomean nu kitu. Sebenarnya Padahal di dinya imah kades jauhnya di dinya. ngomean Anjing, jalan kereng eta urusan. itu tanggung jawabna desa. Hah? Tanggung jawabna desa teh naon pelaporanana. Laporan unggul cukup ya? Cukup laporan unggul. Kemana Tanah itu desa. laporan? Si Jojo? Bisa kasih jajon. Lamun teu kabah aman. Kebahaman, insyaallah kebahaman mah. Bah aman mah beres kabeh pokona mah. Insyaallah sadut. Itu tapi rep paling sabaraha meter atuh tapi Saeutik. jadi ki jalan dengdek kabeh si motor mun isuk-isuk teh nyopot Ada ka kanan dirinya. kabeh. kanan kabeh, Karasa bener. meureun sok nganterkeun pamajikan.
Terus next urang unggal poe eta siga istrikaan bolak-balik ka dinya eta jalan Allah. Eta cek mah aduh kira-kira lamun dipelur eta beak sabarasakeun semen. Lamun kira-kira ditambal. Kira-kira ya mah tambal. Nah, lamun ku urang mah paling ge sababaraha sak, tapi mun ku pemerintah mah bisa 100 sak. Urangnya aya bah kitu bah. Ieu mah tiang listrik bah. Ieu tiang listrik mah kabalna coplok bah geus dihandap dina solokan. So di kieu tah kabal ge bah. Aya listrikan power. Ting anu laporan, ting da urang ge teh nya laporan kudu ka mana? Daek laporan ka dinas kependudukan teu pantes. Nya. Kira ge ieu naon teh kabal setrum gede eta mah bah ya. Kudu ka dinas pariwisata, kudu Daek nambah laporan urang teh lajuanan. misalnya ka dinas mana ya, dinas pendudukan ternyata meureun ka PLN. Tapi kan di PLN kan biasana gitu banyak. Kuduna nu kitu. Aya perawatan ya. bener. Kontrol atau naon. Nya kudu. Iya mah candeng dek kieu geus tiang listrik geus kieu kitu nya geus dek nek kitu can ti gubrak mah can diomehan Can anu kasetrum mah da mal kabe reaksi cek saya mah. can sirah nu katinggang ngono kitu mah can diomehan Ketinggal mah benyol, kasetrum mah pasti insyaallah. eta lain di negara urang bah Lain. Eta ge kemarin nu lalu negara urang eta. Dari Kongo Di deui. Amerika eta. Di Kongo deui. ieu meunang ngarokok urang Bek bae mah. Astagfirullah. Subuhan, astagfirullahaladzim nepi ka pohona. Ieu waktu rek beak rek disuguhan kan bae lah. Nyen kopi, nyen kopi. kopi ah Nyen kopi. Kopina nu hideung anu. Hideung. anu biasa geuningan Aya mah sabari ngobrolkeun we. Sina nyen kopi teh. Sigalu mah. terus urang ngobrol naon bah ieu ngobrol naon di bah Jadi saya mah yang nanya ya. Ayeuna kegiatan mengaduh ya di lembur naon wae. Cenah aya nganggur bah nganggur asli. kieu bah Atuh aya kitu mah sarua jeung uing. tah orang nganggur bah belum tentu orang bisa nganggur butuh pengalaman anu bener-bener Hade. Acir eta jero. Bener, setuju saya mah. anu digawe ieu nya anu digawe ya gawe pabrik gitu Kudu boga pengalaman tuh mah. Heuh nganggur teu boga pengalaman nganggur naon cing bah nyonyo tambang bah rek bunuh diri Benar eta. Bener. urang teh ku guru ka urang Bener. hayang nganggur sabaraha tahun tapi hirup keneh gitu Ilmu bah, eta ilmu ya. Ilmu eta bener kaharti we. Kaharti berarti urang mah geus pengalaman ya jadi pengangguran teh. nganggur mah kudu butuh pengalaman cuman ya tantangannya gede Tantang bener. Da sabenerna ya pangangguran jeung nu gawe leuwih hade nu pangangguran. senang Pengalamanna leuwih tinggi. senang urang Bener. nganggur banyak Kopi ieu, kopi ieu. bebas lah kopi naon Asuh malum. Eta we nu babari atuh nyen anu langsung gulaan. teu katingali eta deh eta leungeun eta Tah Kopi. cek blocking deui cek urangnya mengaladangan teh kieu ya aing mah. eta si eta Tapi teh si Ibi mah si Ibi Si eta si geulis ka mana? sare Jadi- gitu Urang rek ngobrol saeutik. Tong boro mayar pembantu urang we MC teu boga beas. Allah Nya gitu. Tapi tunggu. Kan gabedag naon. Tah, kela aja pangangguran bener eta Mang Dul ya. Cek Mang Ado oge pangangguran mah pangalamanna jero. Leuwih hade ti jelema anu gawe. ya loba dicarekan Acan tantu bisa jadi pangangguran anu siga urang. loba dicarekan ku pamajikan mulanya Oh, eta mah anu pasti. awal mah nya Oh, anu awal mah nya pokona anu geus teu kuat emang geus kabur we. kuat mental mamatak saya ge ningali orang nu anyar gitu misalnya PHK atau naon dina pagawean gitu Geus hayang bunuh diri we nya. nyonya tambang bah Tah eta bener. kadang di bejaan saya diusapan punukna bah kunaon atuh ya nganggur terus kunaon nganggur gitu salah nganggur Bener. gitu udah ya senengan gawe emang cek urang teh aya gitu pengangguran gitu kalaparan gitu cek urang wah cek bener da jelema pae ku kalaparan banyak Bener. nganggur ge udut 2 bungkus bah Nah, di teu kagoknya bener. udut 2 bungkus apa we Dua bungkus sapoe nganggur teh. Sok itu dibanding jeung nu boga gawe kadang-kadang udah mentakan udah ke sekolakeun banyak alhamdulillah benernya tapi dah itu eta yang tidak asup akal, Asup akal. rezeki banyak matakna urang-urang mah pangangguran sok kadang-kadang sih bisa kayak gini Allah Ajis, iya naon bener. ieu di mana ieu Takanan tuas. jelas ieu impor ya Yoi, di Indonesia teh impor. ieu buatan Cililin ieu mah yang mau jauh tah orang Cililin halus tah di dinya acik nyawan acik nyawan Cililin eta bener tuh Acan Cililin mah. Acan nepi ka Cililin ieu mah masih iya masih kene buatan Ciamplas Ceplas. Ciamplas Iya, Ciamplas jeung Ciamplas. Cililin jauh mana Cililin. jauh Cililin atuh urang nanyakeun ya ka orang Rongga Nya. di Ciamplas jeung Cililin
cenah jauhan Ciamplas. Cek orang rong ada orang batu jajar. Aing katipu aja kaulang lain. Saya ngomongin filsuf mah cek aing gitu. Lain kakaraeun aing podcast katipu. Apaan orangnya tukang tipunya. Urang geus 2 kali katipu. Hiji basa di kecamatan, kedua ku Bang Adul. Ayeuna kedua ku Bang Adul aing katipu. Dia kelasna di ieu. Aduh, kuat ya bener. Kuat bener. Bener gitu tah. Tah siga kieu lah nya. Ai urang kerupuk cililin geus nepi negara mana bah? Ekspor teu. Apa lu? Oh, apa? Ya, sakanya ocahan Cililin ya. Ekspor impornya geus jauh. Aya nu nepi ka eta naon ngaran teh? Tasik. Cekek. Ranca Ekek nya. Terus nepi ka anu ka ditu teh naon? Anu Cibodas ka ditu geuning Ciamplas asup ka jero. Belanda. Lain mana? Naon Teuing katanya? eta da. Gunung Hejo. Ke Gunung Hejo, bener. Gunung Hejo nepi. Pokoknya mas keluar mah. Aya nu ka Irlandia bener tah mah. Ngeunah, Bener ka Irlandia tah mah. Wajib cililin. Wajib Cililin. Ka mana eta? Ka Irlandia. Nepi. Wah, Eta Eta teh kudu di kumaha ya kudu di Kudu di angkat wajib cililin. Kadang orang ngedahar wijis nyeri huntu we. nah, Teuing orang Irlandia nyeri huntu. berarti dirinya untuna geus metik. Wah, kacau ya untuk. Berarti untuna geus metik. untuan itu. Iya, berarti lain geus standar gigi deui. Untuk apa makan Jadi kupling. saya mah enggak kupling keneh untuna. Ya berarti geus metik. Otak baksik itu ngegel aja teh. Linu Da tong boro Mang Adul nya. Saya Saya nu ngaran. gitu mah. minum mah. Sebenarnya kudu minum si Abah deui urang ge. Kamari mau engko nyuguhan. Engko diuyup cenah. Tah diuyup, pinuh teuing. Sakit oge. Lain. Ya mah Abah nu nyuguhan. Lain maksudnya teh. Komplain wae Ya ya. apet gitu. Benar. Udah apet. Tapi sak Boro-boro apet. Aya ngaranjeun baraya mah kan kok itu namanya sirik. Ya. Kabah teh nya Dega gitu. di tampil tuh ieu. Mana aja? Aya di dinya nyuguhan teh jang saha. Jang urang. Aduh. Ieu diasaan bisi racun. Oh, bener. Buku malu Bener, dihakan kudu ngelep disaan. ka budal kan. Nah, mun presiden mah nya, mun presiden biasa. siga kamari kan datang ya G20 ya presiden ya. Matak urang mah mungah Presiden ya. ya, presiden rek dahar kudu diasaan heula ku batur teu sararopan. Berarti si Abah urang nya asalna ku aing. Dahar Racun. Oke, biasaan lah kali. Bisi racun gitu Asa ada kopi teh. anggar. Mai. Da cek orang Sunda mah teu sopan gitu bang. Asa kopi anggar mah lu. Ai urang-urang mah geus biasa bah ya. Ieu mah sekelasna orang nomor hiji ya. negara batur nya. Bener. Rek dahar oge datang di ka Indonesia tuh. Wah dicoba kemarin hiji-hijina teh. Ini juga abi bieu gitu. Model presiden ya, boga Kan pamajikan tadi coba. Kumaha kalau mun pamajikan eta Majikan racun. bisi beracun gitu Cek. pamajikan. Cobaan heula. Cek pas pampres. Aing mah mau nyawa pos pam ah. Ku abi Sini, orang gitu rawatan mah. lah si ibu cenah. Wah iya tidak beracun. Iya si ibu cenah namanya angkat ieu ti luar negeri cenah, namanya uih cenah. Ku abi orang cobian heula cenah. Ari eta bah G20 cenah sih bah. Maksudnya darah tangga dari teh ngadonaon ka Kaliwat. Jadi ngaliwat sebenarnya kamari teh. Apaan harita panggil si eta Jeung si Joe Biden. Putin. Si Putin mah teu jadi datang Jadi kan kamar kadieu panggil lah jeung abang. nyimpang. Kali si Nyimpang Putin kade. pamitan. Teu pamit. Teu pamitan. nginjem urak. Erek ini ka G20 ya si Putin teh. Urang di bejaan. Urang bejat rek nanaonan cek teh cek teh. Ka ditu anjing. Kariweuh-riweuh capek. Geus dia ngaliwat cek teh. Lain padahal daripada jauh-jauh dayakeun G20 di Bali. Hmm. Kali itu ke Cililin eta ka Gunung Halu ngeun acara gitu mah. Tapi heueuh bener. Ya acara naon teh? Pelantikan. Deui G20 teh pokona mah organisasi dunia meureun nya. Oh, kok organisasi dunia. Tapi aya Pesertana teh 20 negara. tapi aya Greenpeace diusir, aing mah teu ngarti. Nah eta ongko organisasi dunia. Kuduna di lamun aya anu rek demo teh Eta- seluruh dunia kudu nyaho Anu Greenpeace. ngieun acara kitu eta negara biar anggaran seberapa? Gua loba. Cik. Ngupas ki mah. Kata nanganyuk oke. Teh si aing nganyuk mah. Inyeum gitu ka negara Injeum batu. si Gana Moal, mah. bah, Patungan. moal kitu. Paya anggaranna. Aya gede. Moal ngan moal di kecamatan itu subsidina beakeun ku G20. Si Gana mah. Nanya subsidi 2.000. Uing mah curiga kadinya. Kan mangado apa teh? Subsidina. Iya, apaleun. Orang batu jajar itu lain. nya. Cek aing teh menang infonya. Ya, Di kecamatan Geus kan aya mah. pasar murah. Pasar murah. Apal Mang Adul? Oh, anu spanuk aya ningali aya informasi pasar murah kan kamari teh urang teh aya acara naonnya pokona ini tuh. Kudu nama datang. datang. Meuli. Oh, iya tah. Oh, panggilanna Hujanan datang. saya mah
Hujanan. Wah, anjing. Semangat. Murah pisan ya. Aduh Anjing. anjing. Aing gak tipu cenah. Ini subsidi 2.000 perak. Buah Edi. Atau aing mah geus kawa Cobra 2.000 perak mah sarua keneh hargana. Lamun erek kitu daripada kitu mun erek balanja ditanya ka ibu-ibu. Dan teu bisa ditawar di kupon. Di kupon. Jadi geus di kupon teh geus sakitu we. Berarti meuli beas, kupon beas. Siga Idul Adha wae teh make kitu. Heuh, Idul Adha mah dibere. Ieu mah geus dibere kupon ngantri, hujanan meuli. Meuli gitu. Jadi kan ari sangkaan saya jelema bodoh ieu nya. Ai Sugante, ai pasar murah mah gitu. Meuli beas. Kan saya biasa mesen 10.000, 500, 10.000. Jadi 5.000 nya. 5.000 subsidi ku pamarentah teh goceng tah gitunya. Atuh meureunnan ai murah-murah teh rugi, meureunnan mung rugi apa kumaha? Apaan di subsidi ngaranna ge? Subsidi, Ku nyata pamarentah dibeli heula, dijual setengah harga eta subsidi mah. Hari mah subsidi 2.000 perak. Jadi harga beas misalkan 11.000 jadi 8.000. Jadi kamar. Ai urang mah da kuatna meulingan nepi ka 2 kilo. Kamar mah sebenarnya lain subsidi proyek. Tong sok tutudingan. Lain sih gana Buah proyek, buah heueuh. si gana proyek. Ya eta meureunnan bah anu disebut Dikamuflase lah jadi subsidi. anu disebut ketahanan pangan teh maksudnya gitu. Jadi meureunnan di masyarakat teh supaya masyarakat bisa meuli pangan-pangan anu murah jeung ketahanan pangan ieu supaya ketersediaan panganna aya benar. Gitu. Tapi da mun aya duit mah da teu kurang rasana. Tujuan kadinya. Ari hayang ketahanan pangan, ari babah meuli lahan puluhan hektar diantep. Eta geus bulan teh sawah. Diantepkeun ku pamarentah. Jeung perumahan. Beuki metet tah sawah teh beuki eueuh. Tapi Ayo ketahanan pangan teh belah. tapi da murah meuli mun urang jadi ieuna jadi pengusahana melian tanah sawah murah. Murah. Satu mak teh gocek 500 teh salah mah. Eno sih dijual di meter, semeter 14 juta. Pinternya. Pinter anjing sebarak kali lipat eta. Tapi nu mahal mah eta tanah kuburan. Mahal. Wah, priceless. Aramungan tawaras aku. Pasti tanah kuburan mah mahal. Jadi di Mang Adul mah tanah kuburan gratisnya. Gratis boga ibah, cuman ngaran gratis loba peminatna. Loba pisannya. Terus kendalana kumaha sih bodor. Henteu, pindah loba we peminatna ting kumaha da. Peminat hayang paeh loba gitu. Ya, teuing dah. Cuman geus katuliskeun mah meureunna hayang we. Saya mah kadang enak ieu. Biasana lamun aya nu naon tanah kuburan gratis hibah. Hibah. Aya warga dinya, KTP dinya. Mun teh boga gawe meureun kemana gitu. Mun maot bisa dikubur dinya teh urang nanya. Bisa. Teu naon. Ya teu naon. Manehna kan misalkan geus ka luar negeri geus ka Arab gitu. Aya kelasna bah. Aya kelasna. Oh, kelasna. Nya, lamun kelas 3 mun jerona mun sakieu. Oh, Ya mun kelas di mah jero gitu. Jero. Menang wifi ya. tapi aya wifi-an teh eta. Gratis wifi sih kana. Lain mun kelas 1 mah Lain aya sigana mah. kasur, aya lomari. Aya kelas ekonomi meureunannya. Lain bah. Kelas menengah meureunna. Tah ieu mah bah. Ekonomi ngetem. Urang mah carita ieu banyak. Da urang mah masa pemerintah urang mah kudu nungguan reaksi heula. Udah ya korban heula kakara. Kudu neangan bencana heula, karena bereaksi. Eta lah. Siga nu lieu pemerintah teh kadang Kadang-kadang musingkeun ka urang teh. kasingkeun mata Tapi kalah aya gitu. tapi aya dinas nu kitu. Tapi emang kuduna kitu. BPBD. Nungguan ngajedog. Budaya bencana. Mungkin kudu diselametkeun heula. Gawena bener. Emang manehna malaikat kan teu. Eta mah emang bener gawena kitu. Gawena kitu, Nungguan bener. lain nu cilaka karena gawe. Oh, nu cilaka mah cara. Namun BPBD bener. Sarua jeung dinas pemadam kebakaran. Oh, bener. Oh itu karuan mah cari cing we. Gawe. Tapi kahuruan. Tapi digaji. Nya digaji ge tapi kan kahuruan. Paling ngaji urang jedog gua kadang. Tah kala ieu. Urang kita geus goblok kadinya ieu. Dinya rakyat kan. Ye, sabener mah dewan teh anak buahna rakyat. Nya. Perwakilan. Heuh, Jadi anu kagambar ku abdi mah, abdi hoyong mobil terus diwakilan. Nya. Abdi hoyong bumi terus diwakilan. Ibaratna dewan teh anak buahna rakyat. Nah atuh ari kitu mah geus tuh rakyat sina jadi dewan kabeh. Dewan jadi rakyat teu seutik. Heuh, Rakyat sina jadi dewan kabeh. kudu nama kitu. Mobil dibayar ku eta mun ke pemerintah.
Ya bener logikana mah juga kieu nu mengbal kiper kabeh bener diketukeun. Kagok teh. Kagok edan. Negara teh geus kacau, Jadi negara aing mah. dewan wakil rakyat. Presiden oge sebenarnya mah wakil rakyat. Anu dipilihna. Anu dipilihna kan ku rakyat. Nah, Angger udah presiden. pilih Aya kucing. rakyat hayang manggihan presiden hese. Tah goblokna teh kitu heueuh. Sama urang mata urang merek jadi presiden Punten di we. Kongo mah babari yang pernah. No, Halus tuh pindah ka ditu. Bener kabeh. iya. Apa sih emang jadi presiden di ditu? Presiden Kongo. Nya Kamari nyalonkeun tarakola. presiden Jadi, buruh. Jadi maneh nama lamun aya anu tadi teh anu petani milenial. Kan eta buruh hungkul, di buruhan, buburuh kasih ya presiden buruhna. Gitu. Jangan urang heuh. Saan je. Nggak makanya mah gitu lah. Berenang orang pernah dari utang hilapnya ya Oh nya ya. jersey pamasihan di Bandung Jersey Someah. di Ada eta Bandung mah sanes. Someah. Di Bandung Someah. Iya. Oh, nya aksesoris sarung Bandung Someah ieu. Bandung iya topi Iya, Bandung aksesoris Someah. Bandung Someah. Atur nuhun Bandung Someah terus itu kayak anjing. Bukan nama Pokona mah kurang penak di Penak di Batu Jajar. aya Batu hiji deui ya. tong disebut Ya. era. Aya hiji deui. Nah, Di Bandung Someah ieu. Produk Bandung Someah teh hade bisa nyieun sagala hal. bisa Bisa nyieun kaos, bisa erek nyieun di nu kaos teh erek di bordil erek di naon di ngaranna naon Bisa. erek nyieun kopiah di ngaranna naon Bisa. bisa erek nyieun taraje bisa mentek Nyeun. kadinya mah Bisa. Iya. Nyeun ulen Tanya. bisa apa? ulen bisa erek nyieun kopi bisa di dia Ah, komo kamana-mana di wae pokoknya namanya pokoknya mah turun terus manco. Wassalam. Aduh, nyeun ulen.